harna pada ngagonjang ku sarerea panganten anyar diuk ngarendeng geus benang dendang direnceng-renceng atos biasa da ilaharna teteh balik dia pada ngagonjang ku sarerea dina wengi ayeuna panganten keur bahagia tepak toel geget pisan banyak asa nuduaan dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepak toel geget pisan banyak asa nuduaan. Aya teteh panganten alah. Alhamdulillah hatur nuhun. panganten anyar Alhamdulillah hatur nuhun. Panganten anyar. Aduh hatur nuhun teteh. Aya panganten. Direnceng. Alhamdulillah hatur nuhun. Atos biasa da ilaharna pada ngagonjang ku sarerea panganten keur bahagia tempat toel geget pisan punya asa nuduaan dina wengi ayeuna panganten keur bahagia tempat toel geget pisan punya asa nuduaan panganten anyar diuk ngarendeng geus dangdan direnceng-renceng atos biasa da ilaharna pada ngagonjang ku sarerea dina peuting ayeuna panganten keur bahagia tepak toel geget pisan dunya asa nuduaan dina wengi ayeuna panganten keur bahagia tepak toel geget pisan dunya asa nuduaan paling asik katanya teler hobi anak muda sekarang tadinya katanya teler hobi anak muda sekarang tadinya aku belum tahu apa maksud darinya itu ayah tiap malam maunya minum-minum bersama dia walaupun uang tidak punya dia usaha yang penting tele orang mabuk-mabukan karena minuman itulah dibilangnya paling asik tele tangan di atas semua orang mabuk-mabukan karena minuman itulah dibilangnya paling asik teler teler boleh saja
Asal jangan keterlaluan. Kalau teler hati-hati, nanti kemasukan setan. Paling asik katanya teler, hobi anak muda sekarang. Tadinya aku belum tahu apa maksud darinya itu. Oh, oh, ya ya. Apa?